Di hiji desa nu tentrem aya geng ece-ece nu sok ngajadikeun suasana jadi hirup. Poe eta maranehna kumpul di teras imah Ece Tati nu jadi kepala geng. Di dinya aya Ece Tati nu tegas, Ece Iroh nu pangcerewetna, Ece Ocang nu sok heboh, Ece Eneng nu polos, jeung Ece Mimi nu jutek tapi satia ka babaturan. Kieu caritana dina sore eta. Ece, arisan ayeuna teh kudu tertibnya, ulah kos kamari, duit arisan ngalungit. Tati anu ngalangnya teh dere duit, tapi hati kuring oge, anu main di mah. Ece pura-pura di mah kuring udah sigana stres, pasti gara-gara maling. Duh, Mimi mah percaya, barang si Ocam mah stres. Ece, anu nyokot tas? Hah? Tas aing? Hah? Nu aing? Nu aing? Astaga, tote kesayangan kuring. Newak, maling. Kejar! Ulah sih, tadi tahan napas. Kagak cepet bang. Aing kayak ikut kejar. Aing teh gancang, tapi dengkul aing anu ngadas. Aduh kampret, berjalan. Capek. Naon ieu ribut sore-sore. Eta ujang aya maling, tote kuring di maling. Saha malingna kumaha ciri-cirina? Tinggi, kurus, bau keju, sendalnya beda warna. Oh, eta mah ciri-ciri matan kuring. Ocang. Teu lila ti harita maranehna ningali aya maling nu keur lumpat ngaliwatan jalan lembur. Geng ece-ece teh langsung gerak babarengan. Nepi ka akhirna maranehna hasil nangkep eta maling. A few moments later. Bukan ibu. Lapar. Terus ini kayak pada macam ini. Punten ibu-ibu, saya lapar. Tasna bakal dibalikeun, jeung minjem we atuh. Pinjem naon, tasna dibuka di jalan isina permen wae. Sok atuh, keur saya oge permen teh penting. Tapi tunang kabur. Sanu kabur, mun dikejar eueuh-eueuh sanu kegaduh. Aya maling mana kuring kita digas rasa sapu anyar ieu aya ngaji ka tahananna. Mang jangan, abdi nyerah we. Alus itu soalnya sapu anyar ieu mah sekali nepok maling bisa kepental ke kampung sebelah. Atau pajayan jadi alhamdulillah senang mas makan. Tapi permennya tinggal ini. Karena tadi saya nyari. Ibu-ibu sebenarnya nu penting mah urang rukun berarti mah Tapi tas ku aing erek dicekel we. Moal bakal dilepas nyampe ka itu. Begitulah carita pondok geng ece-ece nu kabobolan maling nepi ka leungitas kasayanganana.